Coba teh, Dep, mana boga duit teh? Boga. Mana ieu? Itu kudu ngarit heula. Oh, ngarit lah. Ngarit enggak di buruan sabaraha paling? 10.000 paling kan. 10.000. Heeh. Oh, atuh. Urang paling balik lagi daguan di imah meureun. Dagoan jeung si depan. Kayak urang ka eta. Ka mah urang. Heeh. Mun lila ku urang susulan ka Lebak ge, mana ngaritan di belah mana di Tongo. Di tong biasa. Heeh. Oh, atuh kitu mah urang ka imah heula teh jeung sadenya. Heeh. Engke urang ka Lebak. Nah, gitu. Heeh. Nya nya. Ayo tuh. Pan mana ketemu urang ya. Ngarit. Ngarit yang bisa ngaliwat jeung barudak. Kamu teu ngaliwat kumaha coba. Ayeuna mah hayang meuli Perja motor 10 helikopter hiji wae mah. Jangan keun si bapak sareng si mama. Mun ka ditu ka dieu mun balanya kopi. Kali gobor gitu. Liwat juga siap-siap baru dak menuan urang baru lah kamarana buat di masih sandi geus arek siap-siap gitu. Mak doakeun abi mak sing jadi jalma nu bener nu sukses mak udah boga kabogoh ge teu ilaha dilamarna euy ku urang samemeh dilamar teh Neng antosannya sekedap juga ku dilamar nya lalu ti keneh wah di dieu dina teu bae leutik keneh arif gitu boleh ancan boga hasil pendapatan Si Oyoy di mana, euy? Itu si Oyoy. Euy, kenaon euy? euy keur ngarit naon Hayu urang ka sieu, urang sampeutkeun. Marana Urang neangan maneh tadi. Kenaon keur ngarit Jang naon ngari? jang teu ngaliwat urang Atukeun bae teh boga duit mah urang mah tong maksakeun tidak kumaha teu geunah lamun kitu Kan bae dengan 3 kasa we nya Depnya. Kan urang teh batuan maneh berarti keur leutik oge nya. Kudu maksakeun. era namun teu ieu Tadi urang kulintengan ka itu nenengan maneh Hari kapangi di dieu. Kan di mana? Kan di Tongo. Nah make jeung di teangan Hah? Urang Pan itu bisi baik dahareun bae teh ulunannya kan bae tong maksakeun teu boga duit. mungkin bae we da ayeuna ge parah